Bantuan abdi teh, abdi cuang cieung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda. Yasana Teh Titin Wiarti. Kalayan judul Beger Mindo. Yang akan kasepuhan. Geus lila boga kebiasaan kitu teh. Remen ngahulang, sakapeung uleng nempo layar HP. Lamun diajak ngobrol, loba hah? Teu nyambung, da pikiranana keur teu fokus ka anu nanya. Apal kuring ge naon sababna? Bareto kungsi kanyahoan keur neuteub foto profil babaturanana. Awewe Elis ngaranna. Can kungsi papanggih kuring mah timburu pastina ngaran kasalaki bari jeung di imah teh paribasa nguruskeun Elis nepi kana hal anu teu kudu dibahas oge jadi lalawuh mangsa sidur isuk gering teh salakina galak budaknya oces jeung loloba deui bab sajana kuring ukur ngahaminan supaya repeh. Sakapeung mah sok hayang pok nyarita. Mane siga eueuh deui obrolkeun. Hayu bae nguruskeun Elis boga sugan. Ngan lain pihadeun. Lamun dipikir tina mangsa, ieu meureun nu disebut mangsana beger mindo teh. Da ka tukang-tukang mah tara kitu kalakuanana. Kukuring di ayonan teu digeunggeureurkeun. Salagi masih keneh aya dina wates kawajaran mah. Jigana mah manehna miharep sangkan kuring oge akrab jeung Elis. Hiji poe kuring diwanohkeun ka Elis. Nya memang bager jalmana. Somea guru muraya bari geulis deui. Manehna sasadu sabab mindeng ditahan salaki kuring. Da geus puguh salakina mah tara aya di lembur. Puburuh di kota. Cekeng teh teu nanaon. Ari keur saseun mah pek bae. Jigana Elis ngajaga rasa kuring bisi timburu. Hapunten teh, abdi sok kumawantun miwarang si akangna. Bingung atuh da. Tatanggi di dieu 1000 kepada melan. Cenah. Wios teh, upami nuju saseun mah naon damel atuh. Ceuk kuring bari ngareret nu keur pepeureudeyan. Tayoh nama reueus. Saprak harita kuring mindeng diajak ulin ka imah Elis. Budak diajakan samalah akrab jeung budak Elis oge. Kabeneranna teh sapantaran. Kuring uplak di tukang salaki mah anteng sorangan di rohang tamu. Jigana ukur ku kitu oge cupar keur manehna mah. Padu papanggih
bari teu ditumburukeun ku kuring. Ngan ari hate mah keukeuh panas. Kuring teu segemblengna narima Elis, najan sakitu bageurna oge. Aya bae pikiran suudon teh, bahwa bager sote dume hayang deket jeung salaki kuring. Komo saprak manehna nyarita, abdi mah da akrab oge sareng caroge teteh, henteu ukur ka carogena wungkul, ka tetehna oge akrab. Cenah bahwa tetangga mah nyangka kumaha peda pun lanceuk tara aya di rorompok. Pokna deui kuring ukur seuri maur asli nama. Mah kuring jeung Imah Elis teh beda lembur. Umpamana kana motor mah setengah jam nepi. Sok wegah sanyana lamun diajak ulin teh komo ti peuting. Ngan kuring teu boga alasan pikeun nolak pangajakna. Sayeuna mah nurut we heula. Hiji poe kuring nampa beja salakina Elis balik ti panyabaanana geuring parna. Salaki milu haringhang. Watir duh Neng Elis, jaba kudu nungguan nu geuring, jaba budakna uruseun. Ajak kadeu atuh, sok anteng ieu jeung si Nyai. Tembal teh. Tekung si Lila, manehna indit rek neang budak Elis. Haleut sababaraha poe salaki Elis maot. Hati leutik milu nalangsa komo nempo anakna nu lolongseran sasambat ka bapana. Ras ka anak sorangan. Budak dihiap, dipangku, diusapan. Poe eta kuring di Imah Elis nepi ka beles murasara. Teu nyangka Elis muntangan, kuring ulah mulang. Bantuan abdi teh, abdi cuang cieung. Pokna teu wasa ninggalkeun manehna dina kaayaan keur sungkawa. Kuring ngelehan. Budak Elis repeh anteng dina lahunan salaki kuring. Teu mikiran kayan hate nu rada ngantab. Nu penting budak bisa poho kana kasedihna. Hampir unggal poe kuring bulak-balik ka Imah Elis. Salaki nu biasana balik gawe magrib ngadadak beurang keneh oge datang. Tanginas bari jeung angger nu dibaca teh ka Repo Elis. Itu ieuna milu hariwang. Nah can disalin lain rek tahlil. Manehna nanya, moal ayeuna mah asa cara pepisan. Tembal teh bari ngagoledag kana anggel. Bira oge kana motor gancang. Cenah teu indit ieu sorangan mah. Teuing era, teuing kumaha. Budak Elis nu jadi alasan ngajar teh bisi rungsing. Kuring nguniang disalin laju indit milu tahlil. Acara beres jam 6:30. Balik mah angger we geus jam 10. Lengse katujuhna asa rek sahalse ari pek teh angger. Ngan leungna teh teu unggal penting pisan. Salaki mah eueuh paribasa capek. Aya panggero di titah naon, wanci kumaha bae oge sok tuluy indit. Kawan mah sok mentingkeun keneh itu batan keperluan di imah. Kuring daek bae diajak ku salaki.
Lain pedah dae kan kacape ngan hiji ngajaga harga dirina bisi jadi fitnah. Nepi ka ayeuna kuring can boga jawaban. Lamun hiji mangsa kudu ikhlas ngaduakeun alas jeung ehlis. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok yasana Teh Titin Wiarti kalayan judul Beger Mindo. Naon anu karaos ku si tokoh saperkawis sikap carogena anu teu weleh mentingkeun rerencanganana. Sokomo sabada caroge rerencangan si tokoh teh ngantunkeun. Eta mah mangga bae para wargi sadayana ngabade eusining carios nembe. Hatur nuhun ka Mamah Dela anu bager pisan mercantenkeun carpona tos sababaraha kali ka pribados. Mugia katampi kalayan kabingahan. Dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.